Dodot. Mang, kemana Mang? Jual sepeda. Dik, beli ya sepeda. Sepeda? Nah, amatik dijual tuh, Mang. Pada Aing aya, botol lah. pada mah alus kene Mang. Jual sabaraha? Jual sabaraha? Mana wanita sabaraha, Dik? Nyawane we, serak 300 mah ieu mah. 70 100, mundur. 100. 70 100. Biasaan sih ya mah. 70 100 ke 200.000 maksud aing mah. 200 cenah Mang. 200 cenah. Atuh Dik Nur, atuh lah pekeng teuing kira-kira kanu butuh. Beli ku aku kung atuh. Bisa teh 150. Komo aku kung mah kalah mah pekeng pisan. Kira-kira kanu butuh. Nah, acis Mang, biar dosan ayeuna keneh ge. Aing mending kena kasih Nur 200 daripada aku kung nawar 150, geus we aku maneh Nur lah balina. Duh Mang, urang mah nawar sateda bebohongan Mang, aing teu boga duit. Jadi itu beli tak karunya. Karunya kitu. Beli aing keur duit mah sia. Tunggu bisa Nur. Kenapa 200? Mana aing mah ngor Mang. Ieu kam ke duit mah tah si Sidik. Geus bangku aing we tuh lah, kalau bak omong. Dia Kan duitan ayo. ku aing nah jeung nantu duit. Dia mah apal-apal teuing Dik, aing jeung meuli buah jarami he ka dieu kana duitan nu. Gosok sabaraha tuh ya, ku anu duitan. Tadi we nawarna 200. Oh iya tuh tangkap He ka dieu kan. Aku kok nuhunnya. Ya. Awak mah. Yuk lah. Ah. Anjing sia, ieu murah tuh 200 mah sih. Harusnya iya. Bisa beli deuk aing gocap lah. Wah, doraka gitu aing. Durakan aku nyok. Aing tadi ke gitu mainan. Siapa? Piraku sia kehet. Di mainan budak. Budak aing. Ah, si goblok, sia Sidik. Mau doraka gitu. Biadab sia mah. Kekolot. Kolot biadab anjing ngusul deui memang nagara. Aduh, alhamdulillah aing dibeli sepeda. Anjir. Ada duit mainan ieu. Goblok. Diudag deui lah ku aing bah. Goblok teh kalau lompat cik Nur itu dalam jeung si Sidik lah eda jeung aku kung deui. Aing dasar apes goblok teh. Tuh aya mobil dik. Panggil Bang ka Bang. Bang Maek. Oh iya lu kalau sakit kadinya tak dekat. Ya. Mang, ada di dia, Mang. Ieu pan aing di mana di dieu? Biar aku aing ketika dia kan ketika dia. Turun. Aing di mana ieu ya? Di mana ieu? Turun. Bukan aing jauh. Ayo sama. Aing mah ieu bombang lagi ke tadi jauh. Apa ada ketolong dong pawe aing. Mau dengar amuk aing. Iya turun aing. Naon Rik, memang daya harus kemajuan kolot-kolot gila aing eleh di mana budak orang gila? Nah, siapa emang daya cager kitu sih teuing. Ente. Aing kolot-kolot ke gaul, Ceng. Aing oh, geus boga mobil. Eleh aing. Mikir sampai baru ke mobil ka surang. Ya, Rik, ieu teh mobil Mang Dayat. Mobil urang. Mang Dayat, ieu mobil Mang Dayat alus ya. Hah? Mobil atos? Atos kan? Atos. Udah coba di jalan dia mobil. Bis, itu mobil Mang Dayat dibawa. Kenapa aing suka teh mobil Mang Dayat bener, Rik? Mobil batur. Oh, bermasalah. Ya, Mang Dayat kata. Kita masalah nanti. Bayar gratis. Mobil bawa flashing. Mang Dayat agul mobil nyawa nu batur, lain flashing. Iya pada lama, apa nge? Aku lapar tapi kalian apa mah? Ada isi nak abi mangga. Hati-hati teh. Enggak bohong ke budak orang bohong. Rasanya hati-hati ngeten gitu. Ngomong hantu, mato. Nur, Dik. Aja. Yo, urang menang motor oh yo. Halus yo. Tarik aja masurana ubuhan. Iya. Oh, sarana naon meureun situ tarik itu kan.
Macam inget gerawakan itu motor teh. Gandeng itu eta motor. Gandeng itu nya. Suaraan segala aing teu arti eta mah. Cuma teu percaya heuh. Duh, ku ayong sana. Dirasa eta si budegnya. Oh, soraan cenah sidik. Geus, isuka maneh budak, ku aya mau ka Bandung dia. Rorek celina maneh. Soraan cenah eta motor. Eta motor nu tarik kitunya. Mendingan cilengeng gitu. Atuh dik. Atur ulah ka bengkel atuh ya. Ajak ke bengkel cenah anjing mau balik ieu mah. Anjing. Konakol bedug dasar anjing. Naon dirasa. Oh iya, aing anter ka bengkelna. Soraan dik aing hayang aya soraan anjing. Teu ngeunaeun soraan teh anjing. Bor sia aku nyamper nyok kieu anjing. Teu kaengen naon ngomong sia teh. Mangga aing ka lieur. Uang kacadas ngamparoyu ah. Ayo pusing. Bye. Oh, si anjing. Dan zaman kenal aing kita meuli udun. Kemana teh aing urusan kita nya. Nama ayah itu si kembala tadi ya. Wah, kita meuli udun lah. Pantas kau jatuh tinggi nanti jubung ditiris wah. Kebenaran mana ka dia. Meuli udun aing tadi tuh. Ambe henteu tiris. Nya. Tadi bener tuh. Beli rumah. Meulikeun rokok ieu we. Kanan. MLD. Kabungkus. Siap. Tunggu aja. Ayo tidak tapak muka kan? Aing teh bandita beli sabungkus rokok teh teh. Ayo mah tapak muka cuma setengah. Oh, di warung make ngalesa gitu-gitu na. Aing ngarti. Ke mana tuh pulangna? Kurang dijajankeun. Ngirim beuteng. Lapar. Sia kehed deh. Kudu setengah duitna eueuh. Dasar aing.